Ya naon eta teh nu balik ngomong cek ai bete ngomong naon cek eta kaharti bahasa teh ai maneh ngalarti teh omong-omongan eta cek esi teu sarua aing asal ieu mikirana kumaha ieu teh tanyakeun bisa teu apa itu omong-omongan cek esi enggak orang tanyakeun heula tuh ke cek esi tadi cek esi ngomong naon teu ngarti lieur anjing ngomong jeung kitu mah ini anak-anak ani amu mikna mikna anak-anak ani manfaat nih anak-anak nih no ne ani nih anjing lieur keneh wae leuwih parah ieu ngomong teh ngomong naon pacara budak leutik ge bisaeun kitu maneh ngarti teu maneh ngarti teu enggak, aku nggak ngerti. Dia ngomong apa? Berarti kalau itu ngerti-ngerti? Oh, iya. Hanya kan untuk ngomong gitu teh. Berkas. Ngomong apa? Aku nggak ngerti. Ama enak nggak? Iya. Oh nah, enak. Naon? Naon sudah? Gak ngerti. Bolo nak karep sia. Aya aku ikut wae. Ikut lah. Yuk. Ini. Iya tah. Ieu teh kieu teh kolot. Kolot apa nan sih? Nah, teh sarua. Tah si eta tah. Saruana ieu ge nu idiot ieu di ka aing teh selain ka kolot wae. Apa? Apa kamu ciplo? Dia terbalik duanana saruana si eta tah sopana si eta bieu kitu sok aing geus kieu mah silih tuding sia tah kitu tah tadi teh nyingkah atuh ngadereketan aing nyingkah komo ieu nu idiot ieu cik beuh pisan tah yo di anjing preman naon sia naon idang danan juga preman tapi ditanya puhak lahek siga basi eta atuh saha betah si eta kaharti dia ngomong naon teka harti bahasa teh naon? Lieur pusing ngomong jeung kitu mah. Lieur anjing mending ka dieu we. Bet buru urang pacara deui eta. Sudi najis aing mah mamiluan teu kaharti babasana oge. Lieur. Sakali deui we eta. Wah. Bet, buru teu bet. Sudi. Ini sabet bejeng balik. Sia tuh apa bawana tuh udah kikituan patek tarik deh tuh. Kenapa? Jadi balik tuh sabet. Kenapa dia? Punung. Apa punung teh? Punung teh. Bahasa Indonesia naon atunya? Bahasa Indonesia naon? Oh, marah. Marah kenapa? Pan kumaneh aing disuntrungkeun. Oh, tadi di gini. Anjing sia anjing wani sia wanian anjing aing surut-surut deui ya wani lah dieur oh batur kitu teh eta membeas aing euy Iya, kayak batur maunya. Batur gitu. Cek. Ibu. Naon? Tarik ting. Masih ada tetangga. Kieu cek. Arek minta tolong.
Tulung naon? Kumaha ngomongnya? Kang juru satu cek nih sok reuas aing mah. Iya cek. Lagi jam beas. Bisa kadengnya ku tetangga. Aya teu. Sakumaha ape? Saayana. Sa karung oke bae. Kerang tinggal heulanya, teu loba biasanya. Lila anjing keburu aya batur. Aya ieu. Si aja ini. Aya teh, Cek. Aya, Ieu warna. ieu sakieu. Ya sakieu ya. Cukup sakitu ge meureunnan. Cukup, Cek. Hiji deui, Cek. Naon deui? Teh nyem duit. Yang 100 yang geus beas nanya duitna ieu na teh. Aya tuh, Cek. Boga teu? Pinjemna sabaraha? 100. Eueuh sigana mah 100 mah. Aya sabaraha tuh? Cicing tinggal heula. Geus sok atuh. Ai, dira deui ngadagoan. Keburu aya batur. Si kabul burit deui teh. Ai. Yeuh, aya ge sakieu. Pinjemna 100. Aya ge 50 bae. Tah. Kan nginjemna 100. Tah, kan nginjemna 100. Ece karek milih 50. Berarti Ece hutang ke Abi 50. Nah, sama hutang. Akan nginjemna urang teh 100. Karek dibere 50. Mana teh nginjem teh 100. Heeh. Urang dibere 50. Tah berarti Ece ka 50 deui hutang. 50 dong. Heeh. Iya, mah. Nya. Nah, hanya nginjem teh 100 tapi naha urang boga hutang gocap aneh ieu teh. Asal lieur. Omat. Nu 50 deui, ulah lila teuing mayarna. Urang butuh. Nya. Hayu geus Ceu. Kaburu burit. Nuhun. Nah, hanya geus ngahutang beas. Ieu duitna 100. Urang dibere 50. Nah, masihkan urang boga hutang 50. Asal lieur ieu mah mikiranna teh. Jadi urang malik hutang. Lieur. Cek aing gitu sia-sia. Beas menang, duit menang. Cek sih boga keneh hutang 50.000. Aman. Para nanas kieu ape? Lain jangan hayang ngarujak itu Rojak lah ayeuna. Malah di diwantur. Ayo balik nih. Ayo diwantur. Emang aya kitu? Mana naikna heuh? Oh, ke tempanan atuh. Tah, tunduk kieu euy. Kudu ngarujak heula. Sugaan we loba atuh euy. Ya, urang mulungan ye. Nah, nu asap. Jangan ada kudu ngarujak. Biasa, kalau balik deui dua entur. Panas-panas kieu sange euy. Sia ge lo. Bule tuh bule. Ewai. Arana sak tuh balik mingke tah. Paling anjing. Sia lamun awewe ku aing di kaprot goblok. Goblok panai teh awewe. Aing sia mah anjing. Kristan sia mah. Goblok. Jalan ngomong kieu euy. Kumaha? Mana naik? Bisa sebenarnya orang jangkung. Ege mah bisa Si Agus Semua ege mah tuh bisa naik, bisa ditaikkan. Jangkung. Bungan. anjing. Sia mah kalah kawe lalaki. Ku aing we lah. Iling. Kalah kawe jual lalaki. Naik tebelul. Sadia mah bisana tadi taraekan we, naikkan nu tangkal pendek ieu ge tebelul. Ngomong lain ngutruk we. Heeh, sok sieu. Dagoan sia di darinya ah. Buktikan. Bantuan euy. Bisa teh sia naik teh ngutruk we. Kelak. Sok.
Sia mah jiwa lalaki tapi teu belum naik leleh aing. Aing mah awewe kacangan bisa naik. Anjing payah lalaki-lalaki. Oh, atuh da aing mah biasa ditekan itil. Payah. Tuh, erek foto gitu. Itu foto. Lain kayak turunna bisaeun moal. Bisaeun, cadul mun bisaeun mah. Bener teh. Cadul mun bisaeun. Aduh anjing bener aing bisa naik tuh bisa turun kumaha gitu era aing tuh cek aing oge nya pasti aing digogonjak kita nya cek aing oge si goblok pada kelar itu ke aing teh anjing Tuh, garada tuh. heeh kela ieu belah dia aya ieu tah ieu Sok atuh mana balik bengtem nah rese. Sok bisa tah Lila. tak gua sabar Sosok tuh ya atuh. kela atuh deket. cuy goblok buru atuh sia apa eta geus bieu ku aing dibere Hulu. Saya tama kana hulu. aduh anjing sia goblok make jeung dibalikeun deui ka aing atuh ke aing kudu ngaladeui beuneunan si anjing goblok sok atuh sia tadi gede anjing Dasar sia. Awewe teh lamun lain awewe ku aing di. dak ieu aing nek turun pang nampanankeun Sok atuh sosok turun launan. duh anjing teh jeung hese di teh Buru atuh sia teh bisa anu bogana. heeh atuh anjing aduh Eta naon eta? aduh anjing teu bisa teh aduh anjing siapa kenapa anjing kalah ngalalewean bebaturan sangsara teh goblok gelainan tulungan sia anjing bagaikan kupu-kupu di atas Ini rasanya aku minum, kurang yang minum, kela. Ayo dan lagu Siap? Ya, lanjut, joget lagi, gas. aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air ingin rasanya ku minum. Leman-leman nita nginum wae. hah Eta lagu ingin rasanya aku minum atuh urang jadi haus saya nginum. Kela. Nya, gaskeun. Maju mang deui. Siap. Ya. Aku bagaikan kupu-kupu lagi. atas mata air ingin rasanya ku minum. Hop. Nginum. Nginum wae anjing teh tadi arah aing lagi. Akan bila guna nginum. Tungtulah angin rasanya aku minum. Kan orang jadi nginum haus. Beda. Ya. Anjing. Goblok sia. Jadi aing seberat.